Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana waghfir lana dzunubana fa innaka ghafiruz dzambi warhamna nafa'ana lahum bihulumin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Mugi Gusti hampura kasadayana kana dosa alit ageng sadayana. Mugi Gusti sadayana mangfaatkeun ka ilmuna sadayana. Allahumma ghafir ummata Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma anshur ummata Muhammadin. Allahumma sholli ummata Muhammadin. Mugi ngahampura ka umat Muhammadin. Mugi mikanyaah ka umat Muhammadin. Mugi nulungan ka umat Muhammadin. Mugi ngislahkeun ka umat Muhammadin. Arada lebad dunya wa intala umruhu wa nala minad dunya syururan wa anama kabanin bana bunya lahu baqamahu palamas tawamaqad banahu tahadam elingkan ya pitutur kasakabe dulur-dulur hirup teh ulah takabur emutkeun siksaan kubur. Sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti mata kudu
Hati-hati ka ibadah sing mati karasana karat nyarina liwat tedaek megawe salat ka ibadah sok diliwat kaduhung kaliwat langkung hante nyembah ka yang agung dipoe kiamah kabingung kawas nu teu meunang embung paribasa kumaha engke kawas moal jadi bangke kumaha malaikat diteke baju neraka dipake awak hidung jiga lutung hidung bawaning kututung kumaha malaikat dipentung ku besi hurung buah nanam geus arasak diberitan akar salak jahanam geus ngagarolak cawis jalma tara salat daun kuring parab marmot nangencar ka taman laun-laun kuring maot muga-muga mawa iman amin ya rabbal alamin ya Allah ya rabbal alamin waghfir lana dunubana min kulli sayyi'atina